Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, wilujeng patepang sareng Fatasi Putra Febrian dina acara Warta Bogor. Warta anu baris kapidakeun nyaeta korban longsor di desa Tenjolaya diajar di tenda. Pamirsa, puluhan murid sekolah di perkebunan Dewata, desa Tenjolaya, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Di tanggal 8 Maret 2022 kena KU masih kene diajar di tenda darurat, maranehna teu bisa balik deui ka sakola asal. Kusabab sieun longsor deui kuku koordinasi bersama mitigasi informasi jeung bantuan musibah Pasir Jambu. Ciwidey Rangcabuli Asep Taulani netelakeun aya 242 budak sakola dasar nepi ka sakola menengah SMP anu jadi korban longsor. 44 genep urang diantaranya nyaeta murid SDN Dewata anu sakola deukeut jeung tempat longsor. Maranehna ayeuna diajar di tenda darurat. Khusus pikeun kelas genep anu ahad ieu bakal nyangharepan ujian nasional. Tisaprak 2 minggu ka tukang, maranehna cicing jeung diajar di imah kapala sakola SDN Cisondari. Pamirsa, mung sakitu nu kapihateur wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit nungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.